Ih, ulang mah geus cair rek heuing jeung besi-besi ulang. Sugan we haladir kabeh tulus cair teh. Ka sorean urang. Mun pun areueuh bisi apalin cair. Sia seperti yang lompat teh. Sia seperti lompatan. Cek dia ngaliwat cepitri lain. Nya tadi tinggalin urang teh siga cepitri. Cek apa tuh kan ayeuna teh pencairan di RT 2. Alah buat cepitri ayeuna teh cair. Gimana teh boga hutang ka urang. Lagi ah. Sarua ka urang oge boga hutang, urut nalangan bang keriling teh. Eta situ. Alah itu CN. Tanyakeun ka CN, ge ngiluan kumpulan di RT 2. CN. Kadi heula sakedap. Aya naon, Cek? CN, wih kumpulan di RT 2. Wartosna aya pencairan. Saha wae eta teh CN cair. Aya Cepitri, Cetati, Ceijah, Mak Oneng sareng Cenining. Yes. Nah kumaha kitu, Cek? Oh, Cepitri cair. Sabaraha juta ewang eta teh Cepitri cairna? 5 juta ewang cairna mah sami sadayana ge. Ayo atuh, Cek ah. Eceuna bade uih heula. Besi bapa budak uih. Ayo. Ih, ulang mah cair rek heuing jeung besi ulang. Balidek yang meuli cingkel urang mah. Ayeuna ka si Tati mah naon segala beli tanah naon oke? What? Tati. Alaya naon Cek? Nanya ka urang ni asal ariweuh. Wow. Tati, ajarkeun Cepitri cair poe ayeuna. Cair sia sok gerak cara lagi baloga hutang nya kamalarane di ditu oge pada nagih bisi kaburu beak omat ieu cair ayeuna 5 juta ewang omat cara lagi nya dasar ari jelema gede hutang maloga nu mati Cepitri mah gede huluk-hulukna. Aduh gawat euy geus araya di dinya pasti nagih. Baik. Tuh Cepitri tuh urang tadi ayeuna disingkeun ka buru beak tuh. Cak. Tong cuca cek kalem lah ku urang ge ayeuna dibayar. Kalem tong kasieunan da ku urang ge dibayar. Da urang ge moal kabur. Ye, ka maneh 700.000. Yes. Ka maneh nis. Ye, 300.000. Punahnya utang teh. Sombong ari geus cair mah ho. Sombong soteh poe ayeuna anggere mayarna mah satauneun. Udah liurnya.